wae aing ku kamari ku kejadian kamari. Gara-gara preman koplok aing dilelep-lelep anjing ku Mang Lebay jeung si Comro. Gara-gara salah paham dah. Heuh sebenarnya orang ge nu ingetna mah lain ama ka Mang Lebay, aing inget mah ka si Comro. Heuh da gara-gara aing kieu teh gara-gara kelakuan manehna keneh. Aing kamari mah Mang Lebay teh kudu salah paham ka dewek. Meureun matak maena amek ka dewek teuing ka luas gitu ka dewek eta kamari ngelelep-lelep. Salah paham aing Mang Lebay jadinya teh. Aing mah kudu minta hampura ka Mang Lebay, jelaskeun ku aing. Beuneur beaskeun ka Mang Lebay. Salah paham ngan si Comro aing eta anjing kamari. Ka aing si koplok. Kuna ge aing nu amek anjing manehna geus didukun. Ngaguna-guna aing. Jadi aing maik nu dilelep-lelep. Kamari teh salah euy lamun si Mang Lebay mah ku aing si Comro nu dilelepkeun teh. Goblok teh aing lari teu semangat deh. Ingat wae. Minggu hanya euy. Aing lamun disampeurkeun ka ditu minta hampura. Ka si Mang Lebay. Bari ngajelaskeun heuh salah paham. Mang Lebay mah kurasa mah da bakal pahameun euy ngan eta si Comro euy aya kieu. Jigana Mang Lebay wae kieu geus balik si Comro nu keur disawake. Ku aing sawahna anjing kamari nu meunang ngangler ku muling ku aing nabrak abrik heula. Nabrak abrik ku aing ku motor. Ku aing terus si Comro dilelepkeun ku aing. Tapi euy bisa ya si Mang Lebay deh aing kudu mau batur. Ngagobuk si bodang. Wah kado si koplok ke kamari kalahkap mabur. Aduh aing sorangan we anjing. Ini tuh. Anjing aing kudu ngelikeun lah motor ieu euy. Kudu moal nu cross ieu mah aing. Mekeun anjing ngobrak pabrikna ku aing sawahna ku aing digalai. Anu mulai Bodang beneran ya, Bang. Bang. Keren apa? Mana nih, Bang? Keren enggak? Iya, mana? Itu tuh mana tuh? Ada obrolan aing. Hah? Itu tuh balik kenapa motor? Orang, jadi ke bawah aja balik ke bawah. Ayo. Penting ya, Bang. Kayak gitu. Udah. Enak naon. Iyalah. Aing mah. Rusuh ke kebon Ingat kayaknya kamari. Hah? Ingat kayaknya kamari tuh. Oh, anyes aing. Sararion teh ka mana na? Heuh aing mah dan aing dari aing keur ngarit. Teu pugulan rasaan aing. Nah, kunaon? Ingat tuh aing kamari anjing asa dianggap satu pisan anjing dimanya di ruang kerepes. Terus kumaha? Aing nama udah kasih Comro, aing nyamper kasih Comro. Nu kamari aing inget wae udah euy. Buru atuh rek naon ya teh? Apaan aing ngomong tadi? Hadet nyamper kasih Comro aing ku kalakuan kamari aing. Kumaha rek milu mah bantuan dewek mah. Wah, sugan terek nanahaun hayu atuh bareng yuk. Yuk atuh asli dek bantuan. Yuk. Ayo ke kebon mana? Seru ada ke kebon pan. Ayo lah, Aisyah ke kebon ke mana? Ka ditu, kebon cabe. Lain aing mereka kasihan si Comro. Ayo burukan atuh dah kaburu yuk hujan aing. Ke mana? Atuh ongkor ke kebon. Ka si Comro. Anjing. Yuk. Kata si Comro aing mah. Ngajak teh. Kata si Comro. Heeh. Terus kumaha teu kadenge anjing tadi ongko ngajak ke kebon. Astagfirullahaladzim. Aing kamari di ruang kerepes. Oh, kamari. Heuh, aing teh dendam, aing mah mun dendam teh mah aing deket si Comro ayeuna. Dek milu mah. Hayulah aing bisi kumaha naon kadinya. Aing dek kubrak-abrik kebon nu kamari menang tanur. Embung aing sieun Mang Lebay Moal si Lebay pasti unggul. Aing arek ka kebon ka ditu Moal kadang aing bisi aya Mang Lebay aing bantuan dang.
Sieun anjing. Sia aku mah aing mun ke di ruang kerepes di ditu apa maneh. Oh, kamar ge aing rek dikadek nih 2 kali. Hayolah sagedeung lah. Anjing siapa? Aing. Kamande mah. Goblok. Ini sama kena duit wae ka babaturan teh. Yeuh dang ya, dang. Yeuh. Emong ah. Hayo anjing. Aing ku aing. anjing kamar ge rek dikadek. Aduh ya ku aing dibere ya. Ini 15.000 ya. Yuk aing asa bantu. Sakieu aing emong ah. Si anjing. Yeuh aing kabeh. Aing rek ka kebon. Hayo ku aing bere. Sia ka kebon kumaha duit geus ditampa. Hayo bantuan aing lah. Pokona mana mah. Dang. Dang deng lah. Mana mah cicing we. Urang pan dek kabrik kebona ku motor ieu. Lumayan anjing. Aing dek ngobrak-ngabrik dang. Moal ieu. Pokona mana mah cicing we di cicing kayak teh di ditu cicing we mana mah tong pipilueun. Aing. Jadi supaya aing bisi aing di ruang deui, maneh minimal bantuan aing. Horea mah. Nah, dang sia teh anjing teh bela pisan. Ayo bawa deui duitna nya. Mung sakieu aing masih sing dikadek. Yeuh, bawa deui we. Ya ku aing ditambahan deui atuh. Mung ah. Yeuh. Anjing beak yang duit aing. Yeuh ku sia kabeh tuh. Tah, mah ka beli cabe mah mau beli cabe. Yuk, Aing sakieu. Ayo, yuk. yuk. Aing rek kabur. Masuk ke mana? Apa nih ke kebon? Itu ku bos cuma di ditu. Aing balik. Abang kena duit di gubuk. Itu ente. Ayo Aing buat mah sieun. Kumaha asa duit hari mah aing. Sieun anjing aing mah. Sia. Hayo goblok sepana mana mah cicing we. Ayo teh nama ayo. Sia anjing. Anjing ah, tadi rek balik goblok ka. Udah gitu. Pisan si goblok mah kalah mangpret ku aing pas ka unak. Duit di gubuk dia anjing muntahan mah sabaraha bieu. 180. Ah si goblok nanya ke bela pisan ke aing. Aduh li ah. Aing sorangan we. Aya ku kabeneran si goblok tuh keur nyurung. Ku aing dibrak-abrik tah sawah nangangler teh. Bruh. Sia deuleukeun aing geus amekna goblok. Disuruh. Cicing mang urang hayang nyuruh. Amak kasih ieu urang mah, cicing lain amak ka mang. Ah, siap. Kan mang hayang nyaho dek kumaha mang. Ieu sia. Cicing. Cicing mang. Cicing mang. Goblok. Eta. Batok parasnya wae Asia. Eta koplo nih. Asia. Jak. Eling jak. Kumaha? Tetep bisa parasnya wae Asia. Aun aing. Asia. Goblok putih, Mas. Asia. Aduh. Jak. Iya, begitu dulu mas aing. Asia ada naon? Jak. Cicing mang, jak. Cicing mang. Awas, mak. Ieu. Cicing mang. Jak. Geus jak. Cicing mang. Geus jak. Iya. Cicing mang.
Itu bang. Buang bang. Ieu mah kudu dua anak ku aing di. Sok buang bang. Eta bang. Jangan bang. Aing. Aduh anjing. Mang aing. Ampun, Jang. Urang sia. Bang, kan bang. Bang, ya perlu diwarah ya kolotnya. Ya. Sok bang. Man, combro, ana mah beun. Tapi mang kada esa Sok bang. Sok tahan bang. Ki. Agak kira big sih. Ai, Benang kalau buat saya nama ye. sia nih. Ayo makasih amat teh. Bang. Buang deh bang. Ada putus. Aman. Sok. Wah ini aing mah hijauan hiji teh. Bang, ya bantuan bang. Kucing mang. Kucing mang. Kucing mang. Alah, kada bang, lepas bang. Kucing kumaha ieu? Kumaha ieu? Enggak bang. Ayo nama orang Sahukeun ke langit. 1, 2, 3. Wah, saya nama aing ngamrosip. Ayo namu. Si goblok. Nah, jadi aing disiksa. Hah? Jelema gara Roblox sugan mah doraka sia. Ku aing deulekeun saisuk di teang tadi ka goblokna hiji-hiji. Jadi aing anu disiksa. Si bodang deui deh. Aing tak nuturkeun ka dieu. Hah? Kumaha di anjing ngaekeun motor ieu?